Ari maneh ontolohod. Hujan di mana eta? Assalamualaikum heula ke. Oh, waalaikumsalam. Hujan di mana di dieu halodo eta bisa memakai mantel cipruk. Di mana maneh kahujanan ontolohod? Masalah buat lu. Aing nanya teh Malan. Hujan di mana di dieu mah halodo bisa cipruk eta di mantel. Hujan di mana ontolohod? Hujan teu. Nya henteu di dieu mah mana? Buka bolotokeun deui hujan. Yo, aing geus molotot tuh. Mana eueuh di dieu mah? Eta ti mana hujan di mana? Entas dagang ti mana maneh teh dagang ti mana? Alhamdulillah geus ti Cibenda. Guys, habis ya. Beak maneh mah waroti. Habis ya. Guys, Alhamdulillah. guys. Habis ya. Alhamdulillah. Heula cicing ulah ka nyebut erep. Wang ditoong heula. Ah, heueuh bener erep euy. Bisaan euy. Habis ya. Nempo heula nempo. Ulah ka seuri. Habis ya. Ulah ka seuri. Nempo heula. Ah. Aya kene eta mah lain dierepkeun atuh. Kan lamun ieu wunggul eta teu menarik gitu. Tinggal naon eta? Ya rasa picok. Oh, kan me dibawa ku urang ke. Sok. Coba guys, satu lagi guys. Sok geubat buka. Satu lagi guys. Buka. Satu lagi. Mana nih turupna hungkul? Telat. Satu lagi guys. Tinggal naon eta? Keju, ini rasa keju. Oh, keju. Kan urang boga pesenan ayeuna. Sabaraha? 50 roti. Kurang ge eta euy. Alhamdulillah anu pesen 50. Naon? Roti. Deui. Ayeuna Alhamdulillah encan asak ulah maka mawa ayeuna can asak. Heueuh, urang heula urang bis teu kabagean, urang 50 anu paresen. Tuh, bapak ge urang mawa loba ayeuna, heueuh. Alhamdulillah hatur nuhun teman-teman ya. Udah Anu pesen. hoyong roti mah sumping wae ayeuna mah di Baso Rizki aya roti ayeuna mah. Rizky Bakri, Baso Oh. Rizky. Kapan diharapna aya tukang baso. Jadi nanyakeun di Baso Rizki cenah jualan roti ayeuna Rizky mah. Bakri.